Jami anu pernah kaditu jeung apa sagala rupina masih akso ngaraosin yakin wirahing kangjeng Nabi teh nyaan parantos ti ditu teu nya. Jadi anu geus ti ditu mah apal gitu, anu teu ti ditu mah moal apal. Kali barat barudak nu ngaos nya lamun apa ti ditu mah da tos ti ditu bakal apal sagala rupana apal dongengna. Lamun anu teu ti ditu mah gitu barudak moal apal da teu ti ditu teh. Mana anu tos ti ditu teh berarti kena bakal apa nyata anu ngaos aya guruna. Guru aya guruna, guruna aya guruna, nyambung ka ulama, kait bau tabi'in, ka tabi'in, ka sahabat, ka kanjeng Nabi, ka dituna ka malaikat Jibril, ka Allah Subhanahu wa taala. Tah, ku saya guru anu ngahubungkeun murid jeung katerangan-katerangan anu di ditu, lamun ti Allah mah Quran, ti kanjeng Nabi mah hadis, itu lamun ti sahabat mah asar gitu nya. Teras ti anu ngaguru ka sahabat itbau sahabat ya. Tuh anu ngaguruna kait bau sahabat ya nya, tah ka para ulama teh ya. Tah nyambung ka ditu. Tah ti ditu tah eta mah. Wasaya guru, nah guruna ya guruna anu nyambung ka Rasulullah teh ya. Tah jadi ngocor. Nyalur gitu. Nah rupi katerangan teh sagala rupana baik cangkangna maupun dagingna. Sagala rupa matak apa sagala rupa. Datos ti ditu teh. Oh, matak cirina anu tos ti ditu mah lain wungkul Quran jeung hadis di ajina teneng salma, tapi disagedeun Quran jeung hadis teh kitab-kitab para ulama anu nerangkeun Quran jeung hadis oge di aos. Ayeuna urang ngaos kitab Dardi atanapi bae nama damelan As-Sayyid Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, Asy-Syaikh Ahmad Najmuddin Al-Ghaiti nerangkeun ayat Allah subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tuh. Eta pido Allah teh diterangkeun ka Nabi. Itu mah nepi ka urang lamun teu aya anu nyambung-nyambungkeun. Jeung urang mah jelas we. Karena maksudna subhanallazi asra bi abdihi teh. Tu laila minal masjidil haram teh ila masjidil aqsa teh. Lamun teh anu nerangkeun, terangkeun ku ulama. Di antara minal masjidil haram. Ti kawit masjidil haram kumaha teh? Proses kangjeng Nabi tiasa aya di Masjidil Haram itu. Tuh di Masjidil Haram teh kangjeng Nabi teh di kumaha meme angkat teh. Nah, tuluy menuju ka Masjidil Aqsa teh wengi. Nah, ieu teh wengina teh tanggal sabaraha gitu. Sasih naon. Tuh. Tuluy wayah kumaha wengina teh. Apakah tos maghrib, tos isya, atau meme subuh janari teh atau nyekatan kana subuh. Tuh. Jeung napangna wengi henteu siang gitu. Oh, pan eta teh kudu aya anu nerang. Tah anu apa ti dituna mah sabab aya guruna, guru-guruna deui kait bau tabiin, sahabat kanjeng Nabi, malaikat Jibril Allah taala jadi apa tanu apa sabab aya guruna mah jeung diaji kitab-kitabna tadi sebut teh jami anu ti ditu gitu barudak. Jadi apa sagala. Itu mah raidin tah lamun anu teu ti ditu mah apaleun. Nya subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa teh. Mah apaleun jero-jerona teh paling ge ya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kitu paling rada jerona teh pada malam tanggal 27 malam Senin bulan Rajab geus aya kitu.
jero-jeroanana mah apal da teu ti ditu da wungkul gugulungna pidawuh Allah Quran teh jeung sapalihna menang naon namina teh menang milihan dawuhan Kangjeng Nabi hadis teh namina salian teh eta pan teu diaji komo kita bae nama atau dardir namanya anu nerangkeun Isra sareng Mi'raj pan teu diaji tapi saat itu teu apalna naon komo deui di jeroanana mah model aya pidawuh al Isra wal Mi'raju tasriun wa ta'limun lil ummah Isra sareng Mi'raj teh aya pepeling jeung pangwuru ka sakabeh umat mau apaleun naon pepelingna itu tuluy naon pangwurukna teh mau apaleun sabab da teu ti ditu teh walaupun digugulung hadisna jeung digugulung Qur'anna apa teu aya nu ngajelaskeun secara mendetilna nah nyata pidawuh para ulama kitab-kitab kuning gitu anu eusina teh nerangkeun Quran jeung hadis supaya ulah gagal paham cek ayeuna nya sangkan ulah salah paham perihal ngamanaan Quran sinareng hadis. Nah, anu teu kitu mah disebutna jelema anu henteu ti ditu. Lamun teu ti ditu mah mal apal. Maapal ibarat silam sijan teh nya. Mekah pan keusik bisa teu di ditu eta hujan gede wae cenah. Setengah blekuk taneuh oge itu taneuh. Urang tara ka masjid cenah ngablekuk eta sedang jing-jing. Tuh dikira-kira we papantes. Da kusabab maneh teu ti ditu teh jadi teu apalna naon anu kadinya anu ka Mekah teh geus aya. Di lemburna manehna ngomong kitu teh kapangi bohongna. Nya kapangi bohongna disirikeun. Kapangi teu apalna teh. Geus gengsi teh patatanganna geus ka Mekah nya si Aki Itok teh tah. Si Aki Itok teh nya ngajaga gengsi walaupun kapangi bohongna, kapangi teu apalna jaga gengsi teh kapalang ngabohong. Ngabohong itu. Nauzubillah. Nah itu nya. Ya pentingna urang ngaos kitab kuning aya guru ya nyata supaya apal ilmu ceuk bahasa amang mah ameh ilmu urang teh aya ti dituna lamun ditanya iraha urang ti dituna iraha urang ti ditu ta urang ti ditu teh ti baheula lagi urang ti ditu gitu kumaha ku ti dituna urang mah kumaha santren gitu amang 12 tahun gitu mapayan pasantren anu diajina lain ngumpul Quran jeung hadis kitab ulama anu nerangkeun jeung hadis diaji supaya apa keterangan ti dituna gitu. Bari mendetil supaya ulah gagal paham bila mana gagal paham mah paham gagal ngariweuhkeun teh disebut teh no kacing calangnya cing calang hiji pasti jeung enog deui pada eta kacing ngabauan kanu alus itu Masya Allah matak saur pangarsa Syekhuna Wali Bangka Madura ka ulama agungnya nu aya di Bogor namina Ki Abbas kemah bakal loba no kongkorongok cenah nur no kongkorongok apana anu sok kongkorongok mah ayam ari ieu mah no gitu nok mah kuduna didadahkeun we digoreng manya hayam didadahkeun dipencit ari hayam mah kitu nok mah didadahkeun tapi ieu mah hayang nurutan hayam nok teh kong korongok atuh ngariweuhkeun nok hayang kong korongok mah nya ngariweuh nyata nok kong korongok teh maksudna nok cacing calang pan megar henteu didadahkeun teu bisa lamun dipeupeuseun teh di jerona teh geus aya bini hayam ngan paeh dipencit da paeh lamun teh mah hirup kena atuh da eueuh bulu-buluan acan lumayan can di sate Masya Allah ruji itu ngageuleuhan teh ngabau itu teh euna teh geus loba nog di kongkorongok teh
Itu gara-gara ya aya medsos nya. Masya Allah mata lamun seueur jami anu nyalahkeun ka kolot baheula ka ulama gitu ka pungkur ka guru-guru tah lamun teh urang boga ilmu satuina urang mampu kanggo nyebarkeunana sebarkeun. Saha lamun nyumput-nyumput ilmu zaman harita nalika jelema geus nyalah-nyalahkeun ka kolot baheula ka ulama baheula sarua jeung nyumputkeun wahyu ti Allah nyata Quran. Nyumputkeun pidawuh Kangjeng Nabi nyata hadis berarti nyumputkeun bebeneran. Derkeun we itu diderkeun. Gitu. Ceuk anu tukang kesenian malah tukang kenang penca derkeun abarkeun gitu. Itu lamun ceuk nu tukang joget da jogetkeun kadinya gitu. Masyaallah. Itu derkeun ulah. Aduh teu tiasa cenah gitu. Itu keur ngacamprang we nyalah-nyalahkeun guru-guru urang, kolot-kolot baheula nya ulama-ulama, wah keur dibebeakan urang apa. Urang disuhunkeun fatwana, disuhunkeun ilmuna urang teh da apa. Ulah kieu teu langkung tama nyangakeun datos tararang ieu. Jadi keun nanyakeun ka urang teh meureun hayang katerangan ti urang mah yakin atau teu apal mah apa. Urang nu apalna teu kenging terangkeun kieu ceuk ajengan Rohidin teh gitu. Masya Allah. Termasuk jasa-jasa jami anu kagungan jasa zaman baheula. Kateran kana agama mah cacakan nagara ge kudu kurang teh dibela lamun aya nu ngagogoreng teh coba moal ngeunah kieu lamun teu aya aranjeunna matak baheula mah nu sakolanya putih aya upacara bendera dinten Senin teuing lambang keagungan negara bandera teh dihormat ciri lamun negara teh aya cirian teu kumaha ka dunia internasional misalkan Indonesia aduh mana lambangna teu aya ku bendera lamun teu aya bendera nah mata didamel we bendera merah putih masyaallah tuh urang teh dihormat ngahormat lain nyembah gitu so eta teh lambang nagara lambang keagungan nagara ceuk dina kata wa may yu'adzim syairallah fahya min taqwal qulub. Jadi saja manu ngagungkeun kana ciri-ciri lambang keagungan agama Allah eta teh tina sapalihna jami anu takwa kitu hatena. Tah lamun dibalikeun ka nagara Rohidin sing saja anu ngamumule anu ngahormat kana ciri-ciri lambang agama lambang negara bendera gitu. Berarti eta jami teh memiliki rasa cinta kepada tanah air. Itu gitu Rohidin. Wih, arapal atuh Kiai mah bab nu kararit mah. Itu dak ulah ngahina ka Kiai wah gak tahu apa-apa. Masya Allah. Kiai mah segala apa. Walaupun esna unggul hiji gitu tuh SSSSS SD alinter ulama baheula. Itu mata kaya hadis hubul waton minal iman cinta akan tanah air kau jama Islamah tina sapalina iman. Pokok zaman penjajahan ngangkat senjata gini samanya. Itu para wali, para ulama, para ajengan, para kiai, para santri, ahli ngawasna ngangkat senjata, buka ilmu gebos. Wah, gitu. Diasah, diwirid, dipuasaan deui. Nu boga jimat diaji jeung diemat. Wah, gitu. Gitu jangan bela negara, jeung ngabela agama supaya merdeka, geus merdeka masukane leuwih jongjon ibadah,